Sampurasun wadia balad pecinta dongeng-dongeng ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Pedang Mayit bagian anu ka 31 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Rudiat Pajrin di Palihan Dramaga Bogor. Kangge Kang Asep ngahaturkeun reunuhun laksa ketika bingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus tos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Jakarungsing si Pedang Mayit bagian anu ka 31 kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dong dong tes. Nya ieu teh guruna si Gopar eyang jadugna karaman lodaya ireng apanan alatan manehna pisan uing jadi kieu teh yang euy si Barowi teh bogeun ilmu anu ngaranna Aji Panglebur Jagat ta eta ajian teh ngandung peurah nyaeta racun dupa sangkala anu ayeuna keur nyayang dina waruga uing eyang euy Cek Jakarungsing bari ngusapan dadana. Oh gitunya lalakona teh Jang. Nanging Jang Jaka ulah waka penggasara epan ieu Jang. Sabab masih kene aya harepan kanggo ngaluarkeun eta racun tina waruga ujang teh. Cek Eyang Gento. Aya kene harapan kumaha sari Eyang? Mayang euy. Geus sidik umur uing teh kari 2 poe deui Eyang. Sedangkeun geus puguh pusaka Eyang tadi oge teu mampu bisa ngubaran uing geuning Eyang. Kalah meceleng kitu tuh. Cek Jakarungsing bari nunjuk kalebah ngagolerna keris Singolodra anu memang can sempat dicokot deui ku Eyang Gento. Ngadenge kitu Eyang Gento asa kaingetan. Tuluy bae manehna nangtung tuluy mulung keris Singolodra anu ngagoler. Saterus nama eta gagaman teh diasupkeun deui kana warangkana sarta diteundeun deui dina wadah pakakasna. Ulah beungga sareban teh Jang. Panan
aya keneh hiji deui pusaka Eyang anu tacan tiasa digunakeun. Atuh sugan we eta pusaka teh bisa jadi ubar di genjang jaka. Cek Eyang Gento sanggeus taneudeun keris. Oh nya pusaka anu batu mustika teh lain yang euy. Leres eta pisan. Ngaranna teh mustika Badar Wulung Manik Maya nu aya di Guha Larong. Nya hayu atuh yang ayeuna keneh urang ka ditu Eyang. Bisi kaburu beak manten umur uwingna Yang. Cek Jakarungsing. Bari Guragiru make deui baju kampret bodasna, haripeut naker ka tenjona teh. Ih, tenang heula Jang, tenang. Moal bisa ayeuna urang ka dituna teh Jang. Sabab kudu wajib beuting mun ka dinya mah. Apanan ayeuna masih keneh beurang. Namde kudu peuting Yang atuh Yang. Hade oge ayeuna burang-burang meh katempo Yang euy. Cek Jakarungsing rada kerung oge. Ih, sabab lamun beurang mah Guha Larongna oge moal katempo ku mata jelema Jang. Nembe bisa katingali teh eta guha lamun mata poe geus surup. Beuh inga. Aya ku kitu nanya euy kaahengan alam dunya teh Yang. Tungtung nama Jakarungsing jadi nyerengeh bari garo-garo teu ateu. Nya bener gitu pisan Jang. Da memang geus gitu ti kapungkurna oge. Urang dieu mah geus pada apalun sadayana. Lamun mah Guha Larong ngawenehanana teh sok wanci beuting tara wanci beurang. Tapi Yang lamun uing mah eta bakal bisa nempot tah. Da bisa bakal nempot tah kan eta guha teh Yang. Najan ti beurang oge Yang. Matak ieu hayulah. Ayeuna uing indut uang indut tuh Yang ah. Matak ayu ah. Mending ayeuna iditna Yang. Insyaallah lah ku imah ka deuleu Yang. Ngaden kitu Eyang Gento kalah nyerengeh seuri bari pok nyarita. Berjanten Eyang Kajang Jaka mah. Tangtusna oge gaduh ilmu anu bisa ningali kana perkara anu gaib. Nanging angger kedah wengi ka dituna Jang. Sabab nu bisa ningali ti beurang teh mung ukur Jang Jaka wungkul. Sedengkeun Eyang mah apanan moal bisa ningali. Jadi taya gunana urang ngabujeng ka ditu oge Jang. Dayangna teu bisa nempo. Ai, nya oge nya euy. Uing karak sadar Yang euy. Duh, anjakal Yang euy. Ajian netra kandaga uing teu bisa dibagi-bagi. Coba lamun bisa dibagi-bagi mah Eyang dibere ku uing lah, sepotong malah. Supaya bisa nempo eta Guha Larong najan ti beurang oge. Nya wios we atuh Jang. Engke wengi wae urang ka dituna. Da moal lami deui oge ieu teh wengi. Tuh geuning mata poe geus miti lingsir ngulon. Cek Eyang Gento bari nunjuk ka lebah luar. Nyalah Yang lah. Kumaha Yang we eta malah. Mending ngopi we na Yang. Aya kopi teh Yang. Tah alus gitu Jang. Mending ngopi heula bari ngantosan asak sangu. Aya kopi oge. Nyai nok. Sanggeus kitu mah tuluy Eyang Gento ngoloyor ka kamarna pikeun neudeun pakakasna. Laju ka dapur pikeun nitah incuna sangkan pangyengkeun kopi jeung Jakarungsing. Sedangkeun Jakarungsing mah hate ngadon cicing di tengah imah. Para wargi sadayana gancangna carita wanci beurang geus kaganti ku wanci peuting. Di imah Eyang Gento geus caang ku cempor anu ngadaplok dina bilik. Di patangan imah katembong opat urang jalma keur ngarariung bari garunem catur. Anu opatan teh tayalian ti Jakarungsing, Eyang Gento, Nyikayah jeung Sekar Mayang.
saluyu jeung anu geus dirancang ti beurang keneh mula nya harita pisan mangsana pikeun ngajugjug ka Gua Halarong. Horeng anu rek mangkat ka Gua Halarong teh ukur duaan wungkul nyaeta Jakarungsing jeung Eyang Gento. Dari Nyikaya jeung Nyi Sekar Mayang mah sina di imah bae nungguan majar teh bisi aya semah nu datang. Geus disiapkeun oborna eta wajan Sekar nok. Kadenge Eyang Gento tumanya ka incuna bari ngarere. Parantos Eyang. Aya 2 obor anu tos disayogikeun di luar Eyang. Tembal Sekar Mayang bari imut. Nyayu atuh jang jaga urang mangkat ayeuna. Oh mohon mangga Yang lah tos disabar uing teh Yang euy sabab waktu hirup uing tinggal sapoe setengah deui Yang. Tembal Jakarungsing bari jung nangtung. Sanggeus kitu mah opatanana ngaloyor nuju kaluar imah. Tetela di buruan teh geus nyampak 2 obor anu diteundeun dina parantina. Tuluy Jakarungsing jeung Eyang Gento nyokot eta obor hiji sewang. Saterusna mah duanana tingkoloyor ninggalkeun Sekar Mayang jeung Nyikayah anu ngajarantang di golodog pikeun ngajugjug ka Gunung Larong ka Gua Halarong. Horeng anu disebut Gua Halarong teh ayana teu jauh ti imahna Eyang Gento. Paling oge kana 1000 tumbakan lah kira-kirana. Ari ti beurang mah pasirna oge. Ari ti beurang mah pasirna oge katempo ti imahna Eyang Gento oge. Jadi teu kungsi lila oge duanana geus tarpi ka lawang guha. Tah ieu nu ngaran Gua Larong teh jang jaga. Oh iya Yang. Hayu tuh urang ngarasup Yang euy. Tembal Jakarungsing. Tayoh nama manehna geus teu sabar hayang geura meunangkeun mustika Badar Wulung Manikmaya. Mangga Yang. Sanggeus kitu mah tuluy bae Eyang Gento asup ka jero guha dituturkeun ku Jakarungsing. Kaayaan di jero Gua Halarong kacida simpena. Nu kadenge ukur sorat cai miis atau cikaracak anu nyak celakan tina batu-batu anu ting taronjol dina eta rohangan. Sanggeus kira-kira aya di tengah-tengah guha katembong didinya aya sayang lancah anu malagrang. Di tengah-tengah sayang lancah katembong aya hiji lancah anu keur nyirekem. Di hanapeunana aya ramat anu ngambai nepi ka handap. Ditungtung eta ramat lancah ngabulen hiji batu sagede endog puyuh. Sanggeus anu ditujuna aya di hareupeunana tuluy Eyang Gento nyerandekeun oborna dina batu guha bari pok nyarita. Tah eta bisan lancah tali alas teh Jang. Mustikana mah itu tuh di handapna nu dibulen ku eta ramat lancah. Ari eta lancahna moal naon kitu Yang euy. Lamun batur dicokot ku uing Yang. Siga anu galak kitu geuning lancahna oge Yang. Moal kukumaha Jang. Wios tong diganggu lancana mah masing-masing we ulah ngaganggu. Oh gitu. Terus mana heula anu kudu dibaban ku uing teh Yang? Nya eta ramat anu ngagantung heula pegatkeun Jang. Oh gitu, siap layang siap. Ayeuna Eyang geura mangpetan irungnya. Sabab bedog uing mah bau bangke lamun geus dikeluarkeun teh Yang euy. Bisa ongkek ke Yang. Eyang Gento teu loba tatanya deui. Manehna surti lamun anu disebut pedang mait teh lain pakarang biasa anu tangtuna oge mibanda kekuatan anu luar biasa. Alhamdulillah. Gancang Eyang Gento nyalurkeun hawa murni kana liang irungna. Pikeun ngusir sagala rupa anu bau anu baris ka ambeul. Sanggeus nempo Eyang Gento ngaluarkeun tanaga lapisanana mah Jakarungsing tuluy bae sret ngalugas pedang mayitna. Gebur.
Dadak sakala rohangan guha teh jadi beuki mabra caang. Lian ti eta melakbak bau bangke oge nyambuang minuhan rohangan guha sagesna pedang mait dilagar tina warangkana. Ketayep, ketayep, ketayep. Kalawan lalaunan Jakarungsing ngatayep ngalengkah ngadeketan Ramat Lancah. Sanggeus dirasa beunang kahontal ngan sakilat pedang mait teh dihembatkeun ngadek Ramat Lancah anu ngagapuy ka handap. Hiu hustras. Eta Ramat Lancah teh pegat jimpreng sanggeusna dibabad ku pedang mait. Tuluy ngalumbuk nutupan batu ali anu aya di handapeunana. Tetela najan rohangan guha karasa ingeung sarta sayangna oyag-oyagan waktu pedang mait ngadek kana Ramat Lancah, tapi Lancah tali alas mah cicing we eueuh gerakanna naon angger nyirekem di tempatna teu incah balilahan. Sanggeus Ramatna pegat mah tuluy Eyang Gento nyamperkeun ka Jakarungsing bari pok nyarita. Geus jang geus. Ayeuna mah bagean Eyang anu ngaleupaskeunana. Ngadenge kitu Jakarungsing tuluy ngasupkeun deui pedang maitna kana warangkana. Tetela saenggeus leupas tina sayang nama bebarieun pisan Eyang Gento teh mesek Lancah anu ngabulan batu ali. Padahal saacana mah kacida hesena liat pageuh. Sanggeus batu mustika bersih sapinuhna tina Ramat Lancah. Tuluy eta batu teh dibungkus ku lawon hideung sarta diasupkeun kana saku bajuna. Geus rengse jang rengse. Ayo urang mulang. Cek Eyang Gento beri noel kana leungeun Jakarungsing. Sanggeus nyarokot deui obor nama tuluy bae duanana ngoloyor nuju kaluar pikeun ninggalkeun eta guha. Para wargi sadayana teu kacaturkeun kumaha lila di jalana. Harita duanana geus narepi deui ka imah Eyang Gento. Kadatanganana dibagiakeun ku Sekar Mayang jeung Nyi Kaya. Sanggeus dariuk di patengahan sarta disuguhan cinginum. Kadenge Sekar Mayang tumanya. Kumaha Eyang hasil to Yang? Eyang Gento teu nembalan ukur unggek bari mesem. Nya syukur atuh pami kitu mah Eyang. Eta hartosna yen leres-leres eta mustika teh kanggo Eyang. Nya segarnya ku bantuanana Jakarungsing. Akhirna ieu mustika teh geus sapinuhna ka pimilik Eyang. Eyang ngadurkeun reunuhun ka Jang Jaka. Cek Eyang Gento ngareret ka Jakarungsing bari manggut. Nya Eyang nya same-same lah Yang. Pan geus kitu kuduna tuh Yang. Selaku jalma hirup mah urang kudu silih tulungan silih bantuan. Cek guru uing teh mah kudu daek nulung kanu butuh nalang kanu susah. Kitu tah Yang. Leres kitu pisan Jang. Da ayeuna bagian Eyang anu rek nulungan Jang Jaka. Mugia be ku syariatna ieu mustika panyakit Jang Jaka bisa jager sabiari deui. Duh nyayang nepi ka poho uing teh euy. Padahal umur uing teh karek sapoe deui isukan. Ayo gancang Yang ubaran Yang isi maot manten Yang. Sekar nyogot cai asa kerang sagelas ka dieu ganjang. Cek Eyang Gento mere parentah ka anu jadi incuna. Teu talangke tuluy bae Sekar Mayang ngoloyor ka dapur. Anu teu kungsi lila oge geus balik deui bari mawa ci asak herang dina gelas. Mangga Eyang ieu caina. Cek Sekar Mayang bari ngasongkeun gelas anu dibawana ka Eyang Gento. Sanggeus nampanan eta gelas tuluy Eyang Gento nyarita deui. Tah ayeuna mah urang kaluar Jang. Urang diburuan ngubaranana ayu. Teu loba tatanya deui tuluy bae Jakarungsing milu ngoloyor kaluar.
nuturkeun Eyang Gento anu geus lempang leuwih ti heula. Sanepina di buruan imah sok gelas teriteun dan dina luhur taneuh. Ku siwal Eyang Gento ngusiwal ngaluarkeun mustika Badar Wulung Manik Maya tina sakuna. Sanggeus dikaluarkeun tina lawon hideung anu jadi bungkusna. Tuluy eta batu mustika teh diasupkeun kana gelas anu aya cayan tadi. Nalika batu mustika diasupkeun kana gelas, aya ku aneh. Cai nu aya dina gelas teh jadi ngaburuk-buk siga nu ngagolak. Satuluyna nu tadina herang teh lalaunan warnana jadi robah, jadi hideung sarua jeung kelir batu nu aya di jerona. Golok-gak, golok-gok, golok-gak, golok-gok, golok-gak, golok-gok, serbung. Aya haseup anu bijil dina eta gelas. Seolah-olah cai nu aya dina jerona teh memang panas kacida. Sanggeus katembong eta cai teu ngabuluk-buk deui mah. Tuluy Eyang Gento ngasongkeun eta gelas ka Jakarungsing bari pok nyarita. Ayeuna ieu inung jang ieu sok beakeun sing nepi ka saat. Kade batuna katureuy. Oh, mangga yang mangga. Tembal Jakarungsing bari nampanan eta gelas. Saterusna mah leguk cai teh diinum nepi ka teu nyesa. Geus yang ieu beak yang. Cek Jakarungsing bari ngasongkeun deui gelasna. Gancang gelas tadi tampanan ku Eyang Gento. Tuluy dicokot batu mustikana. Sanggeus dibungkus deui ku lawon hideung mah, tuluy bae eta batu mustika teh diasupkeun deui kana saku bajuna. Ari Jakarungsing teu lila ti saenggeusna nginum cai keuman batu mustika. Ngadadak awakna jadi ngadeg-deg. Lian ti eta tina embun-embunanna oge ting serebung haseup bodas semu ku lawu. Leng sirahna karasa nyeri, dadana asa ngagolak panas kacida, tatempoan ranyai kararoneng. Aduh Eyang, ieu sirah nyeri yang. Aduh Eyang, aduh. Kadenge Jakarungsing humaragung nahan ka nyeri. Nempo kayan Jakarungsing anu samodel kitu. Atuh pogoe nyikayah jadi teu puguh rasa. Atrapisan dina paromanana aya kasalempang anu teu bisa disamunikeun. Kalayan dina kayan hate anu keur tagiwur, nyikayah tuluy nyekelan kana pigelangan leungeun Sekar Mayang bari pok nyarita. Duh, kumaha tuh ieu teh? Sekar, hawatos pisan ninggal Kang Jaka, bilih kumaha onam Sekar. Sekar Mayang anu memang sabenerna mah ngarasa melang oge ka Jakarungsing, tapi manehna satekah pola teu ngacirikeun ka melangna. Tenang acok, moal kunaon ieu Kang Jaka mah. Eta mah mung pangaruh tina kakiatan. Alhamdulillah. Kang Jaka mah moal naon ieu? Eta mah mung pangaruh tina kakiatan landong anu nuju ngusi racun nu aya dina selirna Kang Jaka acok. Temal Sekar Mayang bari ngusapan leungeun nyikayah. Ari Eyang Gento mah tenang-tenang be katempona teh. Kalayan bari nangkep harigu. Manehna terus nyaksian kana ringkak paripurana Jakarungsing. Saenggeus aya kana sabaraha waktu lilana, Jakarungsing ngarandapan ka nyeri anu pohara nyiksana. Akhirna mah orolo Jakarungsing ongkek sarta utah getih beureum campur hideung lalambaran anu kacida lobana. Aya ku aneh, getih hideung anu ngabayabah dina taneuh teh katembong ting aruyak siga nu hirup. Tapi teu lila kituna teh, satuluyna mah cep bae. Eta nu uteuy teh caricing sarta papeuyar anu saterusna mah nyerep kana jero taneuh. Sanggeus kitu mah kadenge Eyang Gento ngarenghap panjang bari tuluy cumarita. Tah geuning
bisa oge ditaklukkeun eta racun jahat teh Jang. Lo bener Yang. Geus cager uing teh Yang, cager can Yang. Aduh. Leres Jang, geus cager. Tadi geuning kasaksian ku nyalira, geus kaluar tina badan salira eta racun sangkala teh Jang. Oh nya, nuhun atuh Yang. Aduh. Eta nu ting aruyak campur jeung getih teh eta kitu racuna Yang. Bener Ujang. Panginten eta anu disebut racun dupa sangkala teh geuning manis gitu rosananya. Nya bener Yang. Aduh, haram jadol pisan tah si Bahrawi teh aduh. Rek mangan uing lalaunan jiga nama Yang. Tapi bener Yang. Ayeuna mah awak uing teh jadi harampang Yang euy. Dada oge asa teu ngap deui jadi aya ngopi Yang euy. Nya syukur atuh lamun kitu mah Jang. Eta hartina Jang Jaka teh geus cager deui. Memang hebat oge ieu batu mustika Badar Wulung Manik maya teh nya. Nyatana geuning bisa ngungkulan racun jahat anu sakitu ganasna. Bagja pisan Yang teh Jang. Nya anu leuwih bagja deui mah uing atuh Yang. Sabab bisa cager deui teu jadi maotna Yang. Jadi isukan teh uing masih kena bisa hirup. Bakal bisa ngopi deui saterusna Yang. Nempo Jaka Rungsing geus siga biasa deui sarta ngadenge ucapan teh yang gento anu nyebutkeun yen Jaka Rungsing teh geus pulih deui. Atuh gancang bae nyikayah ngabrebet lumpat anu saterusna mah ngagabrug ngarontok ka Jaka Rungsing. Duh Kang, abdi mah sieun akang kumaonam na bete Kang. Oh, kaya teh melangnya ka akang teh nya. Tenang atuh ya, tenang ya. Geus cager akang teh na mah ya. Jadi bisa balik deui babarengan ya ke Jatinggoraya euy. Nya syukur atuh pami kitu mah Kang. Janten teu cuma urang tebi-tebi dongkap ka tatarwetan ieu teh ari akang damang. Bener ya euy. Pancek akang teh sagarupa oge kudu disareatan, diikhtiaran, jeung diteangan. Tah lamun urang cicing bae sarta ngandalkeun pasrah teu marimanakan nu kawasa mah. Beureun isukan teh akang teh bakal meot dikalurupkeun. Nya leres Kang. Anu penting mah akang tos damang deui. Teras irah atuh urang bade mulih ka Jatinggora. Hawatos si Abah bilih dedepeun Kang. Terus lamit teuing ku urang ditinggalkeun. Tenang atuh ya, tenang. Pagetolah urang balik ka Jatinggora lah. Isukan mah akang rek ulin heula ka basisir hayang mantai. Geus sono akang teh kana kayan di basisir laut. Apanan baheula mah waktu akang di Cadas Ngampar, unggal poe akang teh hirupna di basisir. Nya itung-itung mulangkeun katineng we ieu mah ke isuk akang rek ka laut Oh muhun, mangga atuh Kang. Abdi manggiringan we kumaha akang. Cek nyikayah bari ngalepaskeun rangkulanana. Ari Sekar Mayang teuing kunaon waktu nenjo nyikayah ngarangkul ka Jaka Rungsing teh. Manehna mah tuluy ngabalieur micin beungeut. Aya rasa nu ngaheab panas dina hatena. Tayona mah eta incuna yang gentot teh geus kapetik ati kapentang asmara oge kudu ngaran Jaka Rungsing. Sabot keur kitu kadenge yang gentot cumarita. Ayo ayeuna mah urang arasup ka jero deui ayo. Jiga nama ieu teh rek hujan gede ieu. Sarengna deui Jang Jaka oge kedah ngaleueut godogan obat ieu teh kangge ngagaringkeun sakantenan ngabersihan tilas nyayang racun dupa sangkala. Ayo kalebet. Sanggeus kitu mah tuluy bae opatanana arasup ka jero imah. Teu dilatih harita breg. Bener be hujan teh turun. Lir dicicikeun ti langit ngagebret tarik maseuhan wongkon basisir parang tritis. Tapi nalika keur kayan hujan
ngagebret-gebret no atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana hayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.